Panas mana? Kenapa? Parkir teh isu makanya menang berapa duit Ya 1.000 perak iya. Kita 5 mobil 1.000 perak. menang berapa duit sama mobil atuh Kalikeun we. Oh, 5 kali 1.000 perak. cuma bangkrut cuma geus urang neangan lain dah neangan lain Mon, jebal apa cenah heuh. ini ada orang berita tadi bergerubukan Kumaha man ieu sekirana? jangan eta mah geus urang hayam bener deh Mau kayak di mana mon eta mon? hayam si sate di mana Ah, ide yang bagus mon. Oke mon, siap mon, ayo mon. Mau di mana tah? Titip pas kayak gimana mon? Aku mah gak usah mon. Mah gak bangun. itu nu gede aya nu gede Ayo, main. hiji tuh nu gede tuh Ayo, mungkin atas gede gitu mau buat ojol mana ayo? oke ayo nggak bisa angin Mantap mon. atuh gue ieu mah Mon, tapi iya mau keduaan mau habis beak mon. ajakan di itu na ajakan Sana, boga hayam ieu. Bener mon, siap mon. Kapan mon? kurang gawe nanti tipu heuh Ayo mon, telepon, siap, telepon. Cak aja gitu ya, nyah gitu bating ieu barang ieu. halo bos di mana bos Ieu ka saung gitu. tadi ya kasong yo kurang yo ngaliwat Siap. Di mana? Di Saung. Ah, siap. Oke, OTW. Oke, kebenaran aing ye. Candahar. Oke. Ya we, rezeki. Rezeki aya we euy. Mana masak teh? Wih, ade mayor nih. kadieu Sah. Oh, kamu sah. kadieu ya mantep ya Ning boga hayam euy. Boleh atuh memang keur lapar kebenaran Ayo tuh, sah. Mayor sah. Eta mon, ampat ke sabuna mon. tuh gedung atuh Atuh mon. dahar euy Saya ke mana dia atuh sah buru. Atuh, sokna naon teh milu dahar aing aing capek biar Mantap pokoknya Mas sah. Kebenaran geus keur marasak euy. Liwet teh euy. Aduh lapar ya kebenaran ya. pas nama keur ngaliwet ye euy. kadieu Tadi kan kebenaran ya aduh ya Kurang mayar bersamaan ya dia Duh kebenaran ti kalau lempeng ya. Heeh, ngeker ieu teh ngeker euy. Rada arah-arane ya ieu teh budak teh ya. Ya. Mewah kieu daangna ya. Pokoknya nama Naon menang hayam ti mana mun ieu? Kang Oji mah nyaho dahar pokoknya nama tong Ade kieu mun ya. Bener teh sah. Kieu ya. Aing rada curiga ieu teh biasana tara kieu masakna teh. Aing mah rada royal aing rada curiga ieu. Bos. Wah, ya menang muncah bos ya budak ya, Bos. Panas teh ya. Lima kos menang nguncah nih nan ibarangna. Rada curiga pi aing ge ah. Ya buku urang oge ieu teh sinarieun. Ayo pi dah. Kang dahar pi nama urang mah nyaho tarima aya we, terima am. Gaskeun. ayo euy Euy ka itu sah. beli semangat kitu Lemon jeung sisa. Nyeun ti atuhna ka aing ge mah. Mantap tanya. Aing leupugu we. Emang aing keur lapar tadi keur memekeun itu kayu teh teh. Ome. Aing memang candaang jeung teh ya. Di kalau lempeng euy aya datang ka dieu teh. Mah, Kalau apa teh om? ini teh hem kampung apa hem naon teh? Pokoknya mah Daang we. pokoknya. kalau bawa mah daang Malin hem kampung lain aing mah pilih mah.
Imah yang bodas ieu mah. Buah-buah yang aing mah ieu. Hah? Kade yang aing di paraok sih wah. Buat masak tuh udon wae. Aing teh ulang tahun Emon, hayang ngabungakeun urang. Modelnya. Aduh ya tingali. Tinggal pas kambing guling emang jadi kambing ayam emang. Ali maneh sah sok curigaan gitu. Si Emon tadi jeung urang geus parkir sah. Menang ladang parkir dibalikin kana hayam. Itu sah kali-kali itu urang yang ngabahagiakeun maraneh atuh. Oke. Ku aing dibuktikeun nya. Soalna aing mah setiap arek balik arek naon hayam aing sok dihitung ku aing. Lamun eueuh ieu hayam aing berarti tangkar sia tah nu mararaok tah. Tapi lemah terbukti ditungkus ya ke pengadilan ya. Itu kayak meja hijau mon. Ayeuna mah sedang danggeus sama danggeus. Mantep nih. Biasa curiga ieu. Sasara-seri wae tadi. Si Emon jeung si Moal balalager Hah? kan balalager. Oh. Jarang ya mah, jarang pauk kanu batur mah komo. Salah. Jarang. Biar masak buatan si Emon jeung Odon teh. Aing biasana ge masak teh jeung teh. Ngadak-ngadak jeung hayam aing rada bingung gitu menang keuntungan di mana ya wejana mah cenah ngomongna boga bisnis manehna teh. Boga jualkeun cair kos nama cair. Tapi urang kana kumaha ge asa teu percaya tah. Asa ku araraneh teh bisa turun jambu. Jeung keri jeung kerining teh. Asa ku teu percaya ieu urang keukeul urang mah. Ternyata budak-budak pengangguran teh budak teh. Lamun caran teu menang ti urang-urang meus mah ujang rokok-rokok aja biasa. Udah kayaknya asa jarang ningali usaha-usaha gitu nya. Tapi masa koyal ieu budak ieu. Asa teh husnudon kemenang milik meureun keur menang milik. Kos nama marenang milik manehna teh. Barang nyawa pariksa ka kana. Tinggal dihitung, pan di mah sok dihitung biasa sok talitik biasana ieu kana hayam mah. Buah-buahnya. Ah, ieu mah aing bener ieu mah ieu keur teu gading aing ge. Buah-buah ieu mah ieu. Kudu dicek heula Kang Oji ah. Aing rada melang ieu. Udah pariksa dah ka kana abe jelas ya. Karena iya beda hayamna rasa ayam bawang ya ayam oge. Sisa terus bisik-bisik mah kos ngaramukeun urang mah. Urang oge curiga tadi kos ngaromongkeun urang. Tapi mah kanyawan mah meureun heuh mah nyawan dah. Dah, maas tenang we teh, moal. Urang nyawan dari kitu teh mah. Mainnya ngadaang heuh. Jadi urang Atuh dah heueuh, manehna ngadaang-ngadaang kene ieu atuh dah. ketika main ka urang Nyaman, nyaman mah gampang heuh. Dah, hayu dah gampang. Heeh. Urusanna teh mah. Lamun ketika dibawa ka pengadilan pan banyak yang ngadaang gitu heuh. Eta buktina meureun. Heeh, bener mon. Tenang we mon. Oke. Lakeung mon. Wah, buah-buahan buah sayap ya, masak marasak. Kerajakan Kak Uing ya. Aduh, sayang ah. Masak teu ngajak-ngajak aing nu ngurusna ayam di kandang. Teu alat cirogi mah. Bos. Ya aing teu diajakan, Pak. Aing nu ngurus ayam datang ayam. Di mana tah ayam? Bos, urang aya tamu ya. Arek balik heula. Oh, siap. Pariksa ulah henteu tah kadang. Siap. Ada curiga serangan mah. Siap. Ojing ke ulang teu ka diri. Siap, Bos. Arek manggihan tamu dah, geudeung. Moal lila ke ka diri. Oke nya, ayo. Aing diajakan eta ku barudak. Karena nelponan dang jeung hayam halus gitu mah bagi-bagi rezeki. Tapi nikmat bener dar teh. Lain milik. Aing nu ngurusana ayam berang peuting. Ingat ke anak buah boga bos teh. Koplak. Atuh tah hayam ti urang atuh dan ti mana-mana deui ah. Oh bener mon, sok ngaya-ngaya wae ngono teh. Pan boga hayamnya lain maneh doang meureunang ah. Buah ayam. Ini mah teu salah cek Kang Oji tadi. Periksa lain ah. Mun aing balik lamun ah. Coba kene pagawean euy. Nuhun aing heuh. Nuhun pisan. Oh, sami. Heeh. Sah aing balik kelas ah. Oke siap. Heeh. Kayak kabar-kabar deui sia mun Siap, hayam siap. Pokona mah ku aing ke urang ngaliwat deui. lamun masak jeung hayam pokoknya aing kabaran we. Eta mana hayam kampungna bener. Ya siap sah. Buat antar hayam ya. Ayo. Aing rada Siap, Bos. Aing mah aing. Oke bos. Bos. Ayo.
Dua. Parau ke mah Bagong. Yang baraha. Tadinya 10. Ayo. Pas ngajar manut tadi kita. Bagong. Bisa banda ka aing teh sia Bagong. Tadi nu dua teh memang wajah teh wajah ieu teh nih lugu saya kos lugu padahal kos bangsat eta Namanya teh. tuh dua sabanda. Heeh benar. Sabanda. Sabanda. Goblok siapa aing. Sabanda sama tolong. Aing kesana gua. Sia. Imadila aksesna. Bisa lupa tuh pakai motor. Bagong. Saudara. Bagong sekolot sempelet urang. Saudara. Monyet sia mas teh. Saudara. Oh, kamar. Waduh itu sisa mon. Pas namanya nyaun mon, enggak mon. Aduh. Tuh, emang kabur mah emang kabur mah. Bos, buru, itu lain. Tuh. Ayo beri. Itu tuh. Ayo, goblok teh. Ya non ieu. Ya naon ieu, ya naon ieu. Aya naon ieu, ya naon ieu. Hayam sia. Mau hayam aing ngomong sia. Uruskeun ngomong KPP mah. Oh, hayam ku aing ditolong. Sia uruskeun sia. Bawa KPP bawa eta mah. Teruskeun Tah, ieu tah. Mau hayam teh. Aing mah hayam juga eueuh 3. Waduh. Aing mah 2 ieu teh tah. Orang berwajib.